Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Amanda Sri Rahayu ti kelas 11 IPS 5. Ngadegna Abi dina waktos ieu bade ngadugikeun diantara nyaeta judulna Beriman kana Qada sareng Qadar. Beriman kana Qada jeung Qadar seueur manfaatna diantarana tiasa nguatkeun keimanan sareng ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayana qada sareng qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate urang sareng kesabaran urang salila urang hirup di dunia. Masalah atau rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun ketetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedah tawakal da sagala rupi nu oge atos aya ijina ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana moal tiasa ngahindar tina ketetapan Allah Subhanahu wa taala dek nu hade dek nu goreng ge. Sadaya tos diatur ku Maha Kawasa. Iman kana qada jeung qadar bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakieu heula biantara ti abdi upami aya cariosan anu henteu marenah atanapi seueur kakiranganana nyungkeun dihapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.